dina syarat urang diuk di antara dua sujud hiji syaratna kudu sah samemehna. Berarti sujudna kudu sah, i'tidalna kudu sah, rukuna kudu sah, Fatihahna kudu sah dina samemeh rukun maka eta kudu sah. Iya nu iya anu katuhu ditangtungkeun ulah dikitu tah. Ieu sok loba kajadian bisa ngeunah-ngeunah we salat teh kieu. Cek mana bener we. Da salat kieu ai cek nu ngalakukeun bener we ka begitu. Bener. Ai bahaya ya. Iya diamparkeun, ieu ditangtungkeun. Ieu nangtung ya. Ieu nangtung. Terus bil barakah wal karamah sya'abdul qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa amman ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa qala aidan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sareng syukur hirang panjang ka Allah Maha Ghafur. Salawat wa salamna hirang jauh pasir ka junjungan alam wastana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayaan mudah-mudahan orang sadayana sing kenging sapat mati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas Fatihah khususnya Kanjeng almarhumah Sayyidah Fadlun istrina diberi Shihab rahmat doa ke Allah. Mudah-mudahan almarhumah kita Sayyidah akan Nabi Habibah insyaallah ayatina derajat ruhun Allah subhanahu wa ta'ala, ayatina surga Allah, ayat nyata dina keren Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila rusul sayyidah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sadayana, alhamdulillah urang dikersakakeun ku Allah dina isaah biasa topel mariung dina rutinitas urang kita ngalaksanakeun talab ilmu. Insyaallah mudah-mudahan sadayana urang sadayana sing kenging ridho ti Allah kalayan mudah-mudahan urang sadayana nyata sing aya akan nabi dipasihan ilmu manfaat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para jamaah sadayana dina isaah urang masih kene dina perkawis nyata dina rukun-rukun salat, mana rukun salat ieu para jamaah sadayana ieu ngajadikeun hiji keabsahan dina ngalaksanakeun sahna dina salat, termasuk urang dina rukun-rukun salat, dina syarat sah salatna, termasuk pembatalan salat. Para jamaah sadayana, alhamdulillah dia para jamaah sadayana urang dikersakeun ku Allah nyata dipaparinan ku Allah di mana para jamaah sadayana ieu anugerah nikmat ti Allah, rezeki ti Allah, sehingga urang digerakkeun ku Allah
biasa zikir na penting ayeuna, biasa orang ngaos manakib, biasa orang tawasul. Kita sanes para jamaah sadayana dina ieu tawasul urang nyata supados tiasa ngadeukeutkeun diri ka Allah, termasuk urang doakeun ahli-ahli kubur urang nutos mayunan ibu rama, termasuk dulur-dulur sadayana nutos ningakeun urang sadayana insyaallah mudah-mudahan sing aya dina rahmat Allah kalayan nyata dina surga Allah Subhanahu wa taala. Saku kituna para jamaah sadayana ieu wengi ayeuna urang keur ngalaksanakeun ngaos, mudah-mudahan Allah mikaridho ka urang sadayana dina ieu sagala nu urang nyata dilakukeun dina penting ayeuna. Para jamaah bisa ditinggalkan ku Allah Subhanahu wa taala. Penting urang mayunan dina ieu zaman anu memang urang kedah memperkuatkeun keimanan anu terus kurang kedah diasah, terus kurang kedah digaungkeun, margi keimanan teh kurang kedah dijaga jeung kudu dipelihara. Ya terkadang lain tibang ukur, terkadang jalmi para jamaah sadayana eta jalmi teh terkadang seueur nama tibang ngajaga, ngaraksa, ngabeneran, ngahadian perkara-perkara nu bakal beak. Mana seperti jami dina nguruskeun, dina ngajaga, dina ngurus kitu nya. Terkadang jami teh seuna memperbagus pakaianana, memperbagus nyata dina anggoanana, memperbagus dina bumina, memperbagus dina segala fasilitas nu ku anjeunna dipake tapi tanpa menyadari anjeunna teu memperbagus kana keimananana. Nah ieu bahaya. Jadi bahaya. Urang lamun nek ngalus imah mah kuncet. Urang lamun nek ngalus kana pakaian berarti kudu nu weuteuh pakaianana. Kudu dijaga, kurang disatrika jeung sajabana. Tapi imanna para jamaah sadayana ieu kana diperbagus, kana diperkuat. Margi ningali kaayaan ayeuna seueur jami teu saalit nyata luncat kana kakufuran. Lumpat nyata kana kamunafekan. Ayo bahaya kan? Bahaya sehingga timbul jadi kafir. Urang komo ayeuna urang dina sasi Jumadil Akhirnya. Jumadil Akhir lamun dina pemerintahan mah bulan Desember. Itu insyaallah urang bade mayunan naon tah? Mayunan tahun baru. Tahun baru. Kade para jamaah sadayana urang kedah ingat bahwa urang mah tahun baru Masehi kade. Tahun baru urang mah tahun baru nyata Hijriah. Jadi sanes Masehi tapi Hijriah. Hari Masehi mah sanes tahun baru Islam. Lamun margi sawaktos keur nalika di zaman Kangjeng Rasul, sahabat ngusulkeun ka Kangjeng Rasul supados urang nyata gaduh nyata tahun baru atau napi tahun matakan didamelkeun tahun baru Hijriah. Sehingga urang sing hati-hati dina tahun baru Masehi kan. Jadi lain urang rek anti jeung sajabina. Ngan urang teh terkadang jalmi Islam eta jalmi Islam teh para jamaah sadayana teu mentingkeun kana Islamna. Gitu. Teu mentingkeun kana Islamna. Jalmi Islam teh seuneu teu mentingkeun kana Islamna. Sedengkeun ku Allah dijieunkeun didamelkeun. Urang teh tahun baru urang kitu. Masyaallah. Urang tahun baru urang teh nyata tahun baru Hijriah kan. Terus sakumaha para jamaah sadayana jalmi Islam eta ngagaduhan akidah jeung aya syarat dina akidah. Jadi urang mah boga akidah itu menang sembarangan urang mah itu bisa dibilang toleransi kan entok sembarangan. Iya lamun urang nyokot we kana toleransi akhirna akidah urang anu kurang dek dikorbankeun. Jadi akidah masalahna. Jadi bakal korban teh akidah.
Nah iyalah bahaya sehingga tisaalit para jamaah sadayana dina masalah ieu seueur nama nu ngarayakeun teh jalmi Islam. Lamun jalmi kafir hungkul mah moal rame ieu moal nepi ka macet ieu moal. Itu moal. Paling anu tahun baru nanti Pak Ros kitu tah. Nu bener kitu tahun baru nanti. Gitu. Bareto aya nama tara ya. Bareto pan sok kaya mah tahun baru teh. Naon bareng sababna sabab kieu. Islam di Indonesia para jamaah sadayana kumaha carana digusur. Ndek dina budaya, ndek dina aturan, ndek dina sistem, termasuk ndek dina hari raya. Ayeuna hari raya Islam geus digusur ya, kan hari raya manehna ya. Buktina lamun urang Muharraman mah langka jemaah teh. Asal hari raya urang mah nya. Da kadang-kadang doa awal tahun jeung akhir tahun itu dibaca. Awal tahun jeung akhir tahun itu dibacanya. Tapi lamun cara tahun baru Masehi mah urang geus siap minggu deui geus siap-siap petasan. Siap-siap petasan masyaallah. Tapi para jamaah sadayana, ieu pentingna urang eta pentingna urang dina bagjana urang diatur ku Allah. Gitu. Eta kumaha cara tah? Ndek sistem dina usaha, sistem Yahudi gitu. Ndek pakaianna pakaian Yahudi. Kitu tah. Pan urang geus apal nya lamun dina ayat mah gitu. Wala tarda angkal yahudu wala nasara hatta tatabia millatahu. Tetap segala pola jeung sajabana kumaha carana ya orang Islam teh supaya ngilu. Gitu. Sehingga petasan diri Tuhan teman-teman digelar konser jeung sajabana. Gitu masyaallah. Eta mah lain syukuran tapi kakufuran. Gitu persis kos orang sedekah bumi lain sedekah bumi aya sina jaipongan banyak. Masyaallah Gusti dah. Sedekah teh kitu urangnya. Sedekah teh kita ulik nek sedekah jinah ge sedekah keneh wae. Gitu masyaallah. Uing maling ge sedekah keneh wae. Jadi perkara kitu teh jadi tah. Disebut nama ai lamun cek bahasa teh mah ai botol nama cap ontak kita ajarna bir. Masyaallah. Ayo para jamaah sadayana. Intina sing hati-hati urang dina masalah fit urang bahasnya dina perkawis eta perkawis tahun baru Masehi anu mah urang mah teu kenging ngilu-ngilu kade. Tahun barigina barigi dawan Kanjeng Rasul man tasabbaha biqaumin wa huwa minhu. Sajelema anu nyarupaan kana hiji kaum eta sarua jeung asup ka eta kaum. Berarti jelema anu ngilu tahun baru ya asup kana golonganana gitu. Masyaallah. Gusti dagu. Nah, geus eta para jamaah sadayana insyaallah kita urang salit-salit urang pembahasan dan salit ngan jelas urang nyata kudu bangga, kudu bagja, kudu pelihara ku urang agama urang termasuk keimanan urang. Kade. Kunaon iman dipeliharana? Iman teh dipeliharana urang ku ngaji. Ku ngaji, ku zikir. Eta teh para jamaah sadayana ngaji urangnya. Ngaji ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun kalamullah, urang ngadamukeun hadis-hadis. Eta teh salah sahiji anu matak nambahan kana kaiman. Itu matakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Itu tah. Urang mah lamun ngadengekeun ngaji biasa wae. Tapi lamun ngadengekeun nyanyi lagu mah sedih teh kitu nya. Masyaallah. Kita sedih. Tapi ngadengekeun ngaji mah aduh gitu. Kalah rungsing kitu nya. Teu ngadengekeun nyanyi gitu sedih. Masyaallah. Geus eta para jamaah sadayana dina urang dina masalah keimanan seueur memang pembahasan dina keimanan nu jelas urang kuatkeun kade kertekeun iman teh kertekeun batur resepeun kanu kamaksiatan urang mah ulah kertekeun sana teu hayang gitu sana teu hayang batur nyandak riba urang mah tong gitu sana teu hayang sana teu butuh
mun butuh wae mah butuhna moal angges-angges pangga butuh mah nya. Masya Allah, orang kejauhan judi online nya itu judi slot jauhan kade tengah aja digusur tah itu generasi-generasi Islam supaya bejat itu lupa kejadian-kejadian nya anu nimbulkeun Masya Allah nepikeun kapal saya pemajikan jeung salakina dicacagan atau pemajikan itu sampai anak Masya Allah ngeri. Ayo para jamaah sadayana ternyata lamun urang kurang nguatan karena keimanan dan lamun urang teu jauh lamun urang ngajauh tina pangajian urang taradek pikir ternyata terjadilah jelema teh watak jeung sifat teh jadi kos hewan. Di kos hewan. Jadi jelema teh kos hewan watak akalna teh kos hewan. Tong borong kitu di hiji tempat di Jelembur eueuh kiaina eueuh ustadna secara otomatis eta lembur teh pang babari-babarina diganggu ku setan. Matakan tungguan wae watakna kos hewan. Kos hewan, Masya Allah. Itu tah. Katakan orang singkade itu. Sing hati-hati sebab ayeuna mah geuning nya. Ayeuna mah lamun ningali kadar ayeuna lamun urang kurang pandai nama kurang pandai munajat ke Allah kurang pandai bisa katipu. Lamun kurang percaya ke Allah jeung masrahkeun kabeh ka Allah munajatna kurang ke Allah bakal katipu jelema. Buktina loba nu katipu jelema ya urang loba katipu geus loba katipu ya komo ningali kana kaya ayeuna ningali kana kayaan kieu mah pokoknya politik ayeuna pos modelna model jiga heueuh kabeh nya. Jiga ya coba kali-kali lamun urang hayang milih dina presiden, milih dina lurah kitu tah. Istihoroh geura entong sok ku nafsu. Urang sok ku nafsu asa heueuh ieu moal salah deui cek aing mah ieu jelema nu bener teh. Jiga heueuh padahal mah ternyata geuning didoping ku duit. Tadi doping mah tengah belanya ke Jawa Sawa. Ai anu sejati mah teu kitu kan. Ai anu islami mah teu kitu. Jadi anu islami milih bener ternyata kena Allah. Gitu. Nyata kena Allah. Nyata kan. Da urang mah jarang ya soroh. Urang dek naon-naon ge aku mah sorangan we. Bener cek sorangan isoroh teh Allah mah dileungitkeun we. Tapi masalah gitu dah disangkana urang mah lebih hebat tibatan Allah disangkana urang mah nyaho oleh ti Allah gitu padahal mah Allah mah lebih uninga langkung uninga dina perkara anu madorot jeung manfaatna maslahat jeung teuna leuwih uninga para jamaah sadaya hati-hati matakan urang doakeun Habibana Habib Rizik Syihab mudah-mudahan dipasieun kekuatan ku Allah pasieun kasabaran margi cek urang mah sedih ngadenge gitu tapi kan anu sejen mah aya bungaheun gitu. Jadi bahkan loba anu bungaheun. Jadi ternyata di sisi lain urang mah sarti dina kayaan kitu habaib di Indonesia khususna itu dicemooh dicaci jeung sajabina itu kayaan keur berduka ditimpah ku berduka musibah ku ujian ti Allah. Urang mah sedih tapi aya anu bungahan gitu aya sebagian anu bungahan eta anu memang ternyata jelema ayeuna mah nepi ka kitu gitu saking ku teu boga imana saking ku eueuh imana sehingga seperti eta fenomenana tapi ku kituna para jamaah sadayana insyaallah urang ngadoa terus ke Allah termasuk urang di Palestina terus ngadoa tong ngeureun para jamaah sadayana mudah-mudahan ya kaum muslimin dulur urang di Palestina mudah-mudahan ku Allah sing dipasieun kemenangan dipasieun katawakalan dikuatkeun ka istiqomahanna dina medan perangna insyaallah mudah-mudahan sing aya pertolongan ti Allah kalian mudah-mudahan dizalim sing dimustahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang lajengkeun dina pangaosan di mana para jamaah sadayana kamari urang dina pembahasan sujud
Itu ar-ruknus sabi as-sujudu marratain. Kita kamari kurang geus dibahas dina masalah sujud para jamaah sadayana. Kurang lajang nyata ar-ruknus samin al-julusu baina sajdatain. Rukun anu kadalapan teh nyata al-julusu baina sajdatain nyata diuk di antara dua sujud. Diuk di antara dua sujud teh eta ngajadikeun rukun para jamaah sadayana. Jadi di antara dua sujud eta teh rukun. Di mana wawa rukun qasir disebutna rukuna rukun anu pendek gitu. Naon tujuanana? Tujuan dina ayana julusu baina sajdatain kusabab syu'i'a lil fadli baina sajdatain. Tujuanana pikeun misahkeun antara dua sujud. Jadi ayana julus dirinya teh ayana diuk dirinya teh pikeun misahkeun dua sujud gitu. Sehingga ngajadikeun rukun ngan rukuna rukun pendek. Rukun pendek teu kenging panjang eta. Ya, dina itidal teu kenging panjang gitu. Gitu. Kedah diringankeun, kedah dimuhaffafakeun. Dina itidal kecuali dina kunut. Urang lamun dina diuk di antara dua sujud ini sami para jamaah sadayana. Mana dina syaratna surutul julus baina sajdatain sittah. Ayasya maqablahu dina syarat urang diuk di antara dua sujud hiji syaratna kudu sah samemehna. Berarti sujudna kudu sah, i'tidalna kudu sah, rukuna kudu sah, Fatihana kudu sah dina samemeh rukun maka eta kudu sah. Untuk sah berarti cacat. Setiap dina syarat rukun eta aya siapa qiblahu sadaya. Kudu sah we. Mun cacat dina salah sae di rukun maka secara otomatis berarti bakal rusak atuh. Gitu. Nu kadua Allah yaksida bi ghairah. Jeung ulah aya dina dua sujud teh nyata niat salian tina urang diuk. Tekengingna urang tetep we kudu niatna kedah niat urang niat dijanan diuk gitu. Julus. Ayat baina fihi termasuk tumakninah dina eta diuk. Jadi begitu urang diuk dina sujud Allahu akbar rabbik firli warqa. Begitu Allahu akbar ayat tumakninah di dinya dina dua sujud eta dina julus maka eta urang antakuna tumakninah tu yakinan maka tumakninana urang kudu yakin tekenging amla kade tekenging tetapi urang kudu yakin bahwa dirinya teh kedah tumakninah. Jadi begitu urang rengse dina subhana rabbiyal a'la wa bihamdi langsung urang dirinya julus diuk begitu diuk maka kudu aya tumakninah dina diuk. Nah lamun urang teu aya tumakninah lamun urang teu aya teu yakin dina tumakninah apakah urang tumakninah apa henteu maka secara otomatis layak teu cukup ngacacatkeun wala yasiu we teu sah salatna itu teu sah. Ayas tawiyah jalisan termasuk diukna kudu kaayaanana nyata lurus. Jadi lamun urang keur diuk dua sujud ingat urang kamari pembahasan dina masalah diuk. Jadi posisi urang lamun dina diuk ieu teh ngaranna diukna diuk iftiros. Diuk iftiros. Ieu teh diuk awas. Lamun di Mekah mah hese neangan iftiros jeung tawaruk. Ai seura iftiros, jarang tawaruk. Ai urang mah geus di kampung ge aya iftiros, aya tawaruk. Iftiros teh berarti anu suku belah kenca dilipetkeun, didiukan ku bujur urang. Ah, diukan itu ya. Jadi didiukan teh ieu ieu. Jadi anu kudu didiukan teh nyata suku anu belah kenca. Tah,
ieu dilipat ya. Ieu anu katuhu ditangtungkeun ulah dikieun tah. Ieu suku bakal kejadian geus sangeunah-ngeunah we salat teh kieu. Cek mana bener we. Da salat kiai cek nu ngalakukeun bener we kabeh. Bener. Ieu bahaya ya. Ieu diamparkeun, ieu ditangtungkeun. Ieu nangtung ya. Ieu nangtung. Terus ieuna tonggongna ditegakkeun. Ulah kieu tah. Tapi aya aki-aki mah meureun emang bengkung tonggongna. Gitu. Mana bengkung aki-aki mah. Ieu lempengkeun dadana. Posisi ieu berarti urang ulah nepikeun ka ngalewatan tuur. Posisina ulah ayana ieu nah ayana ieu gitu ieu buka ngan ulah buka teuing gitu kada aya dina bitis pahizain ngaranna 2 bitis itu kada aya ieu itu kayak aya ieu di kaseuran urang mah ningali ngirong-ngirong gitu kadang-kadang dina sunah seueur dilakukeun gitu dilakukeun posisi ieu sami kaayanana berarti urang robbing firli sami muka gitu sok imah jurus diuk di antara 2 sujud sanes tasawuf awal sanes tasawuf akhir gitu. Bila mun tasawuf awal jeung tasawuf akhir nepi dikeupeukeun. Lamun aya di tahiyat at-tahiyatul eta teh aya tahiyat awal aya tahiyat akhir ngaranna tasawuf awal tasawuf akhir. Tah lamun dina tasawuf nepi kurang dikeupeukeun. Tapi lamun dina jurus teu kena dikeupeukeun. Cekapek ya. Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani gitu. Eta. Jadi awas ambil posisi. Hiji berarti posisinya kedah tegak, kedah lurus ieu. Gitu. Nu kaduana panona karena tempat sujud. Katiluna posisi ieu suku kenja diamparkeun. Anu didiukan teh ieu suku kenja. Anu suku katuhuna ditangtungkeun. Gitu. Tangtungkeun rapih kada rapih eta dina masalah jurus kada na jurus yusanu fil jurus baina sajdatan aya kesunahan tadi kesunahanna aya kesunahan dina iftiros tadinya jadi ka'baritihi yusra farsa'alahu jadi didiukeun intinya dina mata kakina dilipatkeun sehingga didiukan gitu anu belah kenca sedangkan anu belah katuhna ditegakkeun termasuk wabi wajhi asabiha lil kiblat termasuk ngahadapkeun jarina ka kiblat si jari-jarina sadayana kedah ka kiblat ngarahna itu ulah saeutik oge aya anu malengkong dina kiblat bila mun urang dina keur tahiyat posisina si jarina dikieun ka dieu eta kae jadi kedah lurus sadayana ulah dikieun ulah mun urang teh mah keur ari kata saud kieu tah teh kae kan tetapi kudu dilempangkeun si posisi ieu asobiha lil kiblat watu yadai ala fahizain termasuk leundeutkeun dua leungeun bagian paha gitu anu deukeutan kana lutut tah berarti dina fahizain ieu dideuketkeun tapi lain lutut kade dideuketkeun jeung lutut bagian paha tapi anu deukeut jeung lutut dua paha berarti posisina tadi kade itu luhur teuing
Itu tong didapahati. Wa nasru asobiha, termasuk mentangkeun asobiha mah jarina anu dua. Jadi jari kabeh teh dipentangkeun. Itu dipentangkeun kan. Dipentangkeun dikiekeun, jadi teu dikebeul dikiekeun ngan kieu ge wadammu uhuma kedah dirapet gitu ulah di kieu kedah dirapet posisina. Jadi begitu urang dina diuk tiros itu hiji ieu bintis ieu lutut bener ieu posisi ieu ulah mengkol tina kiblat, ulah kieu gitu. Kamu paling gagacak kieu ulah kade gitu. Orang asangana gagacak teh bung atul hayo terus ya gagacak posisi nata kan ulah dikebeulkeun tapi dibukakan tetap direkepkeun direkepkeun tuh di posisi direkepkeun. Ieu teh lamun urang-urang nyaho kana sunnah bisa kabawa lamun ningali batu sok aya mah jauh teuing teu apal bikin nyopot di marana itu teu kaharti gitu. Sedangkan ningali kana salat 4 mazhab kan aya salat perbedaan dina 4 mazhab itu perbedaan dina 4 mazhab aya kitabna dina 4 mazhab itu kade sing hati-hati. Jadi ieu teh hal sunnah kieu teh sebenarnya aya mah geus teu bakal dilakukeun nya dilakukeun gitu. Aya lama tongkoroning kitu na mantak ti aneh gitu ya. Gitu. Tapi begitu na urang matakan kudu kuat dina ngaji teh tadi. Lamun urang teu nyaho dina ngaji otomatis kayak aprok tinggal gitu sanes salat nak kitu geuning batur kitu sugan beneran batur salat teh dibandingkeun urang gitu ya. Masyaallah. Eta rekepkeun teh. Rekepkeun kade. Ulah kade ulah. Rekepkeun deget kana Tuhan. Insyaallah. Di dia para jamaah sadayana wa tawajjuh asubi ma bil kiblah termasuk sadayana eta kedah bil kiblati ngadep ka kiblat mana awasalana wa ayatnya bidu'a amaksur fi yang dikarepkeun nyata di mana ngadoana anu maksur teh azakru maksur zikir maksur itu zikir maksur teh zikir anu nyata seringkali kurang memang anu geus naon geus kurang sering diaoskeun anu memang geus masyhur itu mana Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni eta aosan dina jurus ya jurus kurang aoskeun tah Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni aos apalkeun mun urang teu bisa teh kan apalkeun dina aosan-aosan salat teh apalkeun bacaan teh naon margina margi eta teh kaasupkeun kana rukun qauli rukun ucapan maka urang aoskeun diajar gitu. Nah eta dina julus ternyata dina julus teh urang kedah kaya anana ayastawiya jalisan diukna kedah lurus kadek kedah tegak itu falayak pijakana munhanian teu cukup urang dina keur nalika diuk eta kaayana kaayaan doyong jadi teu cukup mun doyong teu cukup pade tetapi kedah tegak jadi ulah kieu ulah urang kudu tegak mah tetep elu mun doyong eta asup itu termasuk pemdoyong itu cukup sebab itu persoalannya dia rukun kan orang rukun syarat kita kan syarat dina diuk ya lamun kumaha wae urang kumaha salat teh itu dek kumaha dek tegak teu masalah nah eta teh asup syarat berarti begitu eueuh syarat dina diuk sedangkan diuk kayana rukun
maka teu cukup eta ngalaksananan teu cekap eta dina rukun. Tetep berarti fasadnya itu cacat, tetap cacat. Gitu. Nah, Allah yutawilahu jadatan ala zikri masru' yang termasuk temenang manjangkeun dina nalika urang keur nalika diuk di antara dua sujud melebihi ukuran syariat. Waqad dari aqallut tasyahud jeung dikadarkeun minimal dina tasahud di annahu ruknun qasirin saknya-nyana ari diuk di antara dua sujud teh eta rukun qasir, rukun anu eta nyaeta rukun anu pendek gitu. Seperti kieu orang kan lamun dina salat tarawih banyak kadang-kadang lamun rabbik fili warhamni wajbuni teu kabedat geus rabbik fili warhamni cekat teh. Jadi orang mah dina tarawih mah dipotongan kabeh gitu. Menang kita dipotong, teu potongan kabeh kan ya kayak asa potong pahalana ka itu. Asa potong gitu ya. Masyaallah. Ayat tarawih orang pembahasan tarawih khususnya tarawih masya Allah ya tarawih teh orang kadik singkat tah pilih imam nanti ayeuna jadi ayeuna mah imam teh kedana biasa aya pemilihan imam ya pemilihan nanti tarawih teh pilih lah imam kos lurah gitu ya kos RT gitu ya pilih lah masya Allah itu ulah anu berebat kan imam kan menang wae cek urang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta mah geus dorongkeun deui imam kitu mah. Dorongkeun salatna teh tadi mah sorangan kitu mah. Atuh ndek kumaha tanggung jawab di hadapan Allah mah eta kitu sah. Emang kitu. Urang pan kapake nu kitu teh nya. Iya ya. Urusan imamna patas. Patas gitu. Kada sing tartil atau sing bener we sing gitu ada orang teh sebenarnya seorang bisa urang itu di antaranya benahan gitu itu kan aya dina awasan teh sebenarnya bisa tereh asal biasa eta pelbah teu biasa ngawasol teu jelas ngawasol ngakoto na teu jelas ngakoto eta mah teu jelas ngawakot teu jelas ngawasol teu jelas nah eta tah itu sabar mah bisa cepet sih eueun teu bisa da KBG abdi ngaos lamun di tempat anu memang di tempat anu tasawuf gitu da tetep tarawih mah cepet da teu kenging urang lamun tarawih di lampu teu kenging urang sholat tarawih teh supaya bener ya kurang kos sholat subuh we mal araya nu ngomong mal aya ieu urang di cirian aya Imam Radali lagi coret merah kurang gitu cirian itu urang mah tetep kudu tereh ngan sesuaikeun itu sesuai ke urang nya Ade urang lamun cara urang dina besingal urang jabat capek geus puasa maksakeun urang taraweh begitu taraweh pisah tarawehna tah eta ibarat mah kudu taraweh lain salat kecuali eta lain salat berenang beberikan tah udag-udagan tah karek eta mah teu masalah itu ai taraweh tetep beren salat kaja jeung salat sunat ge dan memang dina salat sunat aya perbedaan jeung salat fardu gitu kurang menang wae dibaca ge subhanallahil azim wa bihamdihi Allahu akbar gitu. Rabbik fili warhamni Allahu akbar gitu. Sami Allahu liman hamdah rabbana walakal hamd. Cukup sakitu. Gitu. Bisa seorang aya ilmu mah bisa. Gitu aya ilmu mah gitu. Nah, eta tah dina nyata dina tasyahud. Kama qala Syaikh Sampatul Jibad wa qadatun bainahuma lil fasli wa yatma'inu yahdatan fil kulli aruknu stasi at-tasyahudul akhir aya dia rukun kasalapan nyata tasahud akhir mana dina tasahud akhir
wa summiya tasyahadan li anna fi dzikr syahadatain. Kunaon cenah disebut tasawuf akhir? Kusabab dingaranan tasawuf akhir teh saknya-nyana dina eta tasawuf akhir teh dzikr syahadatain, nyebutkeun dua syahadat. Jadi sebutan tasawuf teh cek urang mah tasawuf teh kusabab dina eta keur nalika tasawuf teh disebutkeun dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna eta. Katakan disebut teh syahadatain gitu. Sebut teh tasawuf. Eta tah dengan syahadatain. Mana sami ayasya ma qablahu kedasah we sabemena termasuk aya kunabil arabiyah jeung kudu aya dina eta aosan dina tasawuf akhir teh eta bil arabiyati kedah ngage bahasa Arab. Wa mura'atu hurufiha jeung kudu ngamuroah tade dina tasawuf aya murah. Dina tasawuf akhir aya murah tade. Mana nu kedah dimuroah? Urang lamun dek nyari muroah tasdid dina tasawuf teh ayat 20 hiji gitu. Minimalna ayat 16 gitu. Dina eta tasdid dina tasawuf akhir eta kedah aya kabeh. Kumaha maksudna? Ieu at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Teman kieu bacana at-tahiyatul mubarakatus shalawat tesah tetep. Ayo. Anu jadi masalah tasdid teu nyaho bacana ge teu nyaho at-tahiyat ge teu nyaho nya geus teu lebeng. Lebeng dina tasawuf akhir teh aya syarat dina aosanana termasuk urang kudu hiji muraah hurufiha, kudu dijaga huruf-hurufna dina eta setiap huruf teh kudu dibaca kabeh seperti kieu at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyib tan eta teh to thayyibatulillah assalamu alayka eta teh kedah dimuraah tasdidna kedah dimuraah huruf lagi kedah dimuraah ulah sakadaek nakade tahiyatul ieu urang kadang-kadang ngadidik budak oge sabodo we salah ge tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah assalamu eta bener teh bener kitu we ngaji dibiasakeun kitu iku dimuraah. Lamun teu aya eta tasdid 20 hiji tetapi pangsaeutikna 16 maka berarti teu asup kana syaratna berarti cacat. Syarat dina tasawuf akhirna cacat sehingga nimbulkeun kana kacacatan dina rukun ngajadikeun teu batalna dina rukun kade. Ngajadikeun batal. Katakan lamun dina tahiyat sih benar teu? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sampai di aus. Nah, eta tah kudu muraah mulai ulah tahiyatul mubarakatuh at-tahiyatu tak jeung ieu berarti aya tasdidan dua tasdidan hiyatul mubarakatus sah gitu nya masyaallah. Gusti dagung geuning salat teh loba teu bener geuninganna. Loba urang teh kumaha ieu. Ai urang teu ngaji bomo lamun ngaji beuki sieun, beuki melang, beuki paur kitu tah. Tetah nu bahaya teh kitu tah urang teh masyaallah urang seakan-akan ibadah teh geus cukup, dina salat teh geus cukup, dina ibadah teh kabeh asal geus sampurna. Untung kene urang ayeuna masih hirup dibere hidayah. Ieu teh kan hidayah ngaji teh. Kudu nyaho si teh ilmuna tah dengekeun salat teh. Disalametkeun ku Allah urang penting ayeuna nyaho tah dina syarat-syaratna eta teh disalametkeun ku Allah tong cicing wae. Tong nungguan paeh heula batur mah can bener salatna geus paeh ti heula. Can bener salat geus paeh. Masyaallah eta di kumaha eta. Di kumaha tah tanggung jawabna eta. Gusti dalung eta watakan urang teh masyaallah. Itu urang teh dianggap teh urang teh naon anugerah itu ti Allah
bisa ngaji penting ayeuna bisa urang nyaho ilmu ieu teh anugerah kade. Batur mah catet tuh ngadenge kieu. Hayo setiap pengajian ngadenge kieu teh urang Jawa Sadaya. Hese aya ngadenge kieu teh. Dina sistem-sistemna, dina urang tahiyatna, dina syarat-syaratna. Itu dan tercekap urang ku sapina urang Jawa Sadaya. Kade. Itu tah. Kurang aus berbuka, kurang patumina, tingali itu tak matakan Masya Allah kurang loba ke ibadah itu matakan tongkat tipu musabab kurang geus ngalaksanakeun sholat bagja jelema bagja ngalaksanakeun sholat tanpa ngaraksa jeung ngajaga sholatna katipu rajin sholat kela katipu apa henteu kumaha lamun teu sholatnya Masya Allah ieu kudu kumaha tuh ieu urang itu dah ternyata para jamaah sadayana tujuan ilmu beki nyaho urang beki nyaho ternyata kanyahoan kabodohan urang kanyahoan ibadah urang ternyata itu urang we gerak urang disebutkeun ku batur ahli naon ahli bengkel aya di kelas hot bengkelna urang di asar rendah teh kitu. Urang disebutna ku batur ustad, ngahiji jeung kiai asa bodoh teh kitu. Tapi lamun ngahiji mah jeung nu bodoh, padang urang pada engkrenge gitu. Kitu tah. Ya, urang ngahiji jeung bodoh mah. Urang asa pamiterna. Masyaallah kitu tah. Hirup teh masyaallah. Gitu. Tak kita masyaallah Gusti, tapi jika doa teh gitu. Bukalah eta pertanyaan pemain Allah sing barokah susana sing lancar insyaallah mudah-mudahan urang sadayana terus sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan mudah-mudahan urang sadayana sing kenging kasalamatan dunya wa akhirat para jamaah sadayana insyaallah berarti urang dina 11-an jatuhna dina dinten Sabtu nya Sabtu enjing tanggal 10 berarti wengi Minggu itu wengi Ahad urang berarti dina dinten Sabtu teh berarti mencintanya enjing gitu. Sabtu teh berarti mencinta urang tah dirinya. Insyaallah. Tamak itu anu kersa anu bade ngiringan kurban mangga langsung we ka Mang Jamal para jamaah sadayana itu insyaallah mudah-mudahan adi ngan tibang salah kadar biasa ngadoakeun ka sadayana mudah-mudahan ieu urang dina aosan atau dina ngalaksanakeun kurban sing diwarikeun lilinjeunna ku Allah mudah-mudahan sadayana sing tiasa ngorbankeun hartana kumargi sanes jeung batur eta kangge urang sadayana nya saku kituna para jamaah sadayana atur nuhun cekap wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bil barakah wal karamah sya'bun